baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Wa kaifa nunkiruhu ba'da ma syahida. Bejakeun ku anjeun Muhammad anadu apakah kami kabehan ngaibadahan gitu kasalian Allah kana pangeran ya ne patung nuh teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana. Boro-boro jang ngarizkian batur, boro-boro jang nyalametkeun batur, pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge jam moal kukumaha. Patung diome ku urang, patung ku urang dikukumakeun ieu. Sapira patung atuh. Lah iyalah mala yang fauna wala yaduruna. Diibadahan sakitu teh diibadahan sakitu. Mangpaatna, madaratna. Diibadahan sugan ngamangpaatkeun, diantepkeun sugan ngamadatkeun. Teu sapira batung. Bejakeun coba Muhammad Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad anadung apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun deun teu ngamadaratkeun wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da izhadanallah sabada Allah geus duduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hayron kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hayron bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah bujeu geus lalaki teh nyandung katulimbeng aduh teh nyaho jalan aya cakolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atawa di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhung ka katuhung dari itu. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Heuh kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe. Atau baris awewe nah iya kumaha tetep gedean numal belah mana Masya Allah jelema kasarung jelema katulimbeng jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq bahaya ieu kudu ngaibadahan ka patung bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula ya bakos jelema anu dipapaesan ku setan anu dimodik ku setan anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan bahaya padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda boga babaturanna nu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tah mah jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae Zaid Aisyah deka mana deka Serang kasarang nek jalan ke mana tetep aing mah ka dieu mah karangkas ka ditu da atuh ka Sukabumi
ya kaserang lah ya ka dieu teh atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu salah tah mau datang ka Serang ieu mah ka ditu mah tukang rangkas betung ka ditu nama ye sia kumaha tah main bae pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka ieu ge moal datang bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu ka dieu ka Sukabumi bisa ka ditu ka Garut bisa ka ditu itina ka dieu ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ieu tetap nyana tidaekeun nuturkeun babaturan anu balalener da ieu jelema kapahu ngaranna kasarung katulimbang teh Aisyah tuh ieu kurang kikieun bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae sia nu judi pertama motor bae judi kedua kali mobil ku sia digadekeun judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan emang pamajikan nu sia nu bapana bego sia mangan hak pake doang eta kumaha teh keluar dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya dege lah ngomong sia aing Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae ya Allah ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ya los malana lah kos kitu mah teu happy waduh masyaallah dituduhkeun eta mah haram tama minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta ai endek mah sia tah ulah make minuman kos lah tidak menghayal minuman kos kitu mah teh hayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka lah geus neraka buah pamoyang sia bae teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema katulimbeng dekawin ge sarua bae sia dekawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah Masya Allah ceng abah makarunya ka aceng menang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge aduh tah ieu sia mandaya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah atuh milih pi pamajikan aja aing mah garila emang kurang gitu bah atuh Masya Allah dadana kos pakaian bae ping diumbar ka mamana aju bujal eta kadeulean gitu atuh abah ge resep sebenarnya mah abah daon kok Masya Allah ceng emang eueuh kitu nu make jilbab ceng emang eueuh kitu make baju panjang abah mah garila ieu dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan coba dah tepok ka ditu tepok ditempok ka ditu aya make jilbab rapi ditanya kumanehan anak bapana emang anak abah ieu mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun ke rumah kerasupna umur sabaraha kerasupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan teman aduh eta abang maresep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah mah sakitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan blon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus ka dituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nya bae eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasehatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah ka dinya emang kurang gitu bah eta mah jang aing leuwih berat sama bapak blon jasa mah tadi nasehatan ku kolot mah Masya Allah yang hirup sia-sia kene engke ka ditu sia ngeunaheun
kayak boga anak jangan didik anak kaditu nangeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pangeunaheun tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang anu berkilo-kilo sakitu doang geus kadituna dak kawin res hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa sholat maghrib 5 rakaat kira-kira sholat subuh 4 rakaat lah naonan tuh ditanya kumito anak neng emang sholat subuhnya seberapa rakaat 4 sholat subuh mah 2 rakaat 2 mah tong kos gitu mebel ceknya teh ulah mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing sih bener tas kan hese tah sholat bae ge can bisa didikan maganing pamajikan mah hese dididik na ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salaki teh dijebian bae lain kitu lain kitu ngagojokeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen ku kumaha ge pang hese-hesena murid da pamajikan ini bikin baik ke batur ajak ngaji be hapek lah ngese tak kadenge ku sia kadenge tuh bahasa lakina hayang nyandung pas ngaji kiai ngabahas nyandung datang ka imah kadenge tak ku sia lah sekongkol mah kajen ku kumaha pajar persekongkolan aduh masyaallah hese bae pamajikan teh hese bae masyaallah pokona ngadidik pamajikan hese bae geus lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan bo tama saluhureun wali teh mah hese pamajikan ya Allah tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu tah apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususnya umumna seluruh moal makanya kudu balik deui tak lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tak eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang ka jeung kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam patep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna pikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dada melanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dada melana mustahil Allah lantaran aya dada melanana mustahil aya dada melana nu ngadamelna tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna beureum kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon ieu kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum kurang pahit eta cai kopi teh warnana hideung mun diinum pahit mun lain pahit mun teu pahit lain kopi mun teu hideung lain kopi kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina
ti heula nu miheulan kasipatan ku bako tetep panderi tungtungna mukhalafah lil hawadis tiamu binasi wadaniat kudratirat tah ya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dieuna Gusti Allah teh kumaha naik kurang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya urang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam dua iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumbuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa didelekeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa didelekeun rasa didengekeun rasa digerakeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun asa didelekeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islam narapi iman narapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ieu Allah naleukeun aing bu aing didaleukeun ku Allah aja aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus da nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka lah kajenna keur jadi suruh neraka lah lawan pan eta moal dae lamun jelema geus boga rasa didelekeun didengikeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah ku ari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan gua tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikih ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu ye pikih ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin wadituna make raudhah make tuhfah niaya silakan tak jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditu nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus dituntun kudu aya guru kabelah ditu nah urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsu napikeun tah ieu ayakeun salah lain sakadar zikir tah zikir nama jababari atuh asal rendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae di nu sugih loba zikirna pendloon eta kos itu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hatina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah maksudnya supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah lobaan Allah sorangan Allah nah, supaya datang kadinya entak budak ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah supaya datang kadinya kudu boga guru lain nuduhkeun nah ieu kan jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus buku aya kiai nu nuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh
ulah ngeridit loh, ulah ngeridit wae saya ngeridit mah kuari mah kato limbeng teh jelema kos ulah ke deposito sia teh aya anakan jati baheula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kurang gatel ya lah geus sararese kuari usaha mah kato limbeng teh manu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok bae katu limbeng teh geus aya pituduh tapi tetep bae nya anak mu ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina bae katu limbeng hei para penguasa ulah datang ke jujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modal keur kos kitu asana di akhirat dikabekeun di neraka sing hade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing hade ya udah mau coba peta kiai katu limbeng tak kos gitu tak kula mah nanya bae kira-kira loba anu katu limbeng tah loba anu henteu tuh atau emang nyana ieu nu katu limbeng masyaallah aya ge pas keur tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1, titiknya belah sana. 2, sana. 3, sana. Dengan demikian, kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan Panglima ngatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, mos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teh nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket di dinya teh aya ta petunjuk jalan denah kadi oh iya hiji nu belah di kulantaran rasa ragu aya aki-aki di dinya teh ditanya Ki di mana tempat hiburan Ki tempat hiburan di mana ya Ki ikan tahun baruan Ki tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya ya terima kasih Ki ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na kaditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah Panglima aing geus datang deui ka si Aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dinya Ki. Pelan. Tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cek anak. Penggolan di dieu imah eta imah Aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tambah kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan cakjana etalah tempat hiburan nu paling indah nikmat lamun geus ka kuburan sangkilang di luhurna ge geus dimat komo ka handap ngaco si Aki banyak kuburan tempat hiburan sakali deui Ki kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teh nyaho ye jejak arahna ye ka mana ye tempat hiburan camat di daerah dia eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki ka ditampilin kugu eta waplok alhamdulillah cak si Aki kayak makarak ditampilin alhamdulillah cak Panglima kuat amat nih bujel mah ya kencak warisnya Ki tempat hiburan di mana eta di tiga tampilin deh kencak blok ya alhamdulillah di kalian si Aki
Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain jeung ulama tak lain. Lamun kiai asuh aing bahaya ceknya lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa, aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, wow, raja langsung nangkep. Wah. Cak panglima aing ya, bahaya. Cium tangan raja. Oh, kiai, wah bener baik. Silakan. Cek Tuan Raja, buka. Tuh benar. Sana nasi baing mah ieu mah geus. Diturunkeun ka jero. Dibuka. Dihormat ku Tuan Raja. Didiukeunana di tempat tamu anu istimewa. Tempat tamu naon kitu penggede nyana di luar kieu. Nasib. Sana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas nu dek laporan bae ke Tuan Raja. Dan ya mangga Tuan Raja. Nyaon teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumaha dina? Coba ka dieu laporan, kunaon mantak dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mangahinakeun anak? Abdi pan ditugaskeun ku raja kita ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo ulah kebenaran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya kaki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener Kiai? Nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teh. Tuh Kiai mah kos kitu. Raja tinggal raja di bodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak kakula. Sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot pasti luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan. Tah lain jelema jurig tuh kos kitu mah. Kayak geus stop Raja. Stop. Acak-acakan dia urusan dia cak. Hiburan tidak ada bos. Aya nanya hiburan ka budak ngora. Kanu teh nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah Panglima ieu hiburan geus kudu di kuburan. Raja hiburan geus kudu di kuburan. Nyos ya. Aduh, Dan amankeun Dan. Tapi asup ka jero hate Tuan Raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarangnya. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Tah, jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih dekasa sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere, sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbengna luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan? Tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan. Ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah, katulimbeng, bin katulimbeng. 3 kali bin tah mah geus.
katulimbang ya di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan diberi jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbang, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbang bin 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 sabaraha eta katulimbang lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbang cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedangkan di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu raja amankeun bahaya ieu mah ngamuk bahaya nu kos kitu cek Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan baye nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dia bingkisan naon gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teh hayang aing teka beli mobil sama kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah wari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah sakur raja ulah kaya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona teu ieu mah rek dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teh hayang lantaran ngahormat teh ku ari teh lain ti awal sebab kuari bagus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun dek kahormat dek nu wau garan-garan raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat teu kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja gesak raja tuh gara-gara sia si panglima apalayah ya nasihat cek kan guys kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek leumpang bae balik ka ditu henteu kula mah dek wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bae jeung panir sia cia tuh kula bantu ya di jalan kapanggih deui jeung wakil panglima stop berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu make bintang minimal bintang 7 puyang-puyang nya nama cicing saya abdi hamba Allah aya ngaranan saha hamba Allah bae sakali deui awas sekali deh awas hiji dua katilu tengah jawab nu bener lista maja utama sikap tanya oh ya wakil panglima
saya abdi hamba Allah Talian deui. Talian diseret deui ka istana. Lapor. ya cek Tuan Raja abdi mau sakitan saya teu beres ya jelema coba udangkeun begitu udah Yo, kiai deui bae. cak panglima sia Ka wakil kunaon diseret eta? Emang kunaon? Kagak balik ti dieu, nang nyeret aing. aduh cek Tuan Raja ke aya perihal naon deui nangtung dieu ke lapor coba lapor tah kunaon yen mantek diseret abdi menghormati Tuan Raja jeung istana sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah ayo tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara teu meunang sambarangan asup ka istana jelema cumplang campling tapi tetep kukula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah tanya kedua kali deui saha hamba Allah cakula hamba Allah ge boga ngaran lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka Tuan Raja tetep cak nyana hamba Allah ieu kan merupakan penghinaan masa hamba Allah bae Kiai cek Tuan Raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima mun ditanyana lain ku raja mun ditanyana lain ku wakil panglima kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam komo ditanya ku murid kula komo ditanya ku rakyat mah ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu saya ini wakil panglima sombong amat untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deui ka istana tah titip cak Ibrahim bin Adam raja ulah ngarasa jadi raja panglima ulah ngarasa jadi panglima kakarak jadi wakil RT ya wakilnya anda sombong jasa kamu tidak tahu saya wakil panglima mana etika Islam apa kudu kitu rakyat tadi urusan ngaku panglima rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima rakyat tadi urusan ngaku raja dekat kerajaan saha juring tuh jak raja pan kieu deui wae blabe ieu mah ya lepaskan deui cek wakil hampura Tuan Raja emang tadi ngerti di tes di dieu tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkeun panglima jeung wakil guys balik deh balik Ibrahim bin Adam tinggal raja panglima jeung wakil kurang kumaha ya geus kieu kurang dinasehatan mun lain dinasehatan teh dicarekan ngaranna atuh terserah raja cak panglima teh berarti urang di mata rakyat teu bagus berarti urang di mata rakyat sombong berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang rakyat orang supaya kondusif deui yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif di TV kondusif komo kurang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif insyaallah ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim wahai panglima wahai para penggawa tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan ganti dengan zikir ganti dengan doa tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim sebab negara orang negara Islam hentikan hiburan ganti doa bersama kakarak rakyat luar biasa menyambut instruksi raja urang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati jangan milih ente pan nyebutnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit coba tuh nasehatan bupati anyar sekurang
Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeunnya. Celi kula mah ulah tuh.